Assalamualaikum. Sampurasun. Palamita sadaya. Wilujeng patepang deui sareng Abah. Tadina danget ayeuna Abah bade ngarangkum ieu carita nyaeta carita tokoh dongeng anu naminya si Enyo. Ari si Enyo teh nyaeta hiji budak anu hideng, anu nurut ka kolot, nurut ka guru, anu sabar salilana, manehanana anu kuat tina rupa-rupa ujianana, tina rupa-rupa cobaanana. Sok sanajan manehanana dihina, kubatur dicaci, kubatur dimaki-maki, diledek, tetep manehanana kaayaan dina sabar. Manehanana nurut, sok sanajan kumaha wae oge nurut ka guru, taat ka guru, nurut ka kolot nya naon kitu taat ka kolot. Tah Abah teh dek naon kitu nyusun kana ieu dongeng, kana ieu carita teh keur ngahibur. Sugan aya pulunganeunana gitu. Si Enyo teh sok sanajan manehanana ayeuna lahir dilahirkeunana ku hiji kulawarga anu kacida suremna, nyaeta katelah bapana oge bangsat jadug garong. Tapi si Enyo ngabogaan kayakinan jeung ngabogaan prinsip. Manehanana hayang ngomean generasi manehanana saterusna tina generasi kolot-kolotna anu sakitu suremna, generasi manehanana kaitu mah hayang caang gitu. Tah atuh palamita ayeuna mah bilih teh mah palamita teh penasaran kana naon kitu caritana si Enyo, dongengna si Enyo ayeuna. Tah atuh ulah hilap kitu palamita teh sing sering ningal kana channel Abah Oo teh geuningan. Tah eta tangtos didinya ku Abah di kapayunkeun dongeng-dongeng Abah di antawisna nyaeta ieu tokoh dongeng si Enyo. Muhun kitu sok nu mawi teh oge upami penasaran masing sering-sering buka channel Abahnya dina acara dongeng samemeh sare kitu. Nuhun, hatur nuhun. Pamit kasadayana. Assalamualaikum. Pramios. Eng ing eng.